apal kapasung es krim Banten eta. Nuanian batur mah eta dulur nyian kue doang urang-urang Banten. Lamun di Amerika disebutna eta konelo atau eta bentukna akun barang digegel bukan panjang wajar nu nyieun nage ibu-ibu nu nyieun kue nu ngeuretan lauk nu ngeuretan hayam nu masak sangu nu nyiapkeun dahar bapak-bapak mangan mere duit doang nu masak mah anjay hiji niat dua ngumbah banget ngumbah piring di sana uyuhan ustad di hari rup boga jamaah model kieu kiai aduh masya Allah gua nyaritakan rukun wudhu hiji niat gua ngumbah piring itu beres nih meren langsung kebayang dapur merennya hiji niat dua ngumbah banget batasan-batasan banget ya min mana binti sya'ri ya orang jadi tak bulu kalong di luhur ya di luhur sirah sampai ke hadapan gado ayah nunduk bunuh diri nekat tangkal Ambon aing dek ngaloncat aing begitu dek ngaloncat dihandap nempo aya jelema leungeunna buntung saduana ieu nu buntung teh keur kieu bae joget keur kieu bae teh nu buntung joget eta cak nu dek bunuh diri astagfirullahalazim aing sakieu sampurnana dek bunuh diri batur mah teu buntung ge joget bae horeng lain joget eta nu buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan urang kabehan berkah dibere salamet dunia akhirat ku agungna pangkat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Oman, mugia beliau sehat panjang umur. Kiai Haji Ikom Lutfi, tak lupa kepada guru setempat Al-Mukarram Al-Ustad Bakhrul Raji, itu oge Ustad Amin, Ustad Aib, tak lupa kepada Bapak Iton Ketua Panitia, Bapak Aang Nuh selaku Bapak Kepala Desa, ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir. Mudah-mudahan urang ku Allah dijadikan umat Nabi Muhammad dugi ke akhir hayat, di akhirat disyafaatan ku Nabi Muhammad, ditulungan ku Kangjeng Nabi, sehingga kabehan urang kumpul jaga di sorga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin atuh ya Rabbal. Kang panitia ya geser ya, mejana geser ke dia ya, nya gotong. Masya Allah, duaan mual kangkat kuno bewok gitu. Alhamdulillah. Tapi tenonggong kan ente kan.
dulur-dulur urang kumpul ieu mulud di mana urang kumpul dibengket ku rasa cinta. Kalau sesuatu dasarnya cinta akan terasa indah, yang pahit akan terasa manis, yang jauh akan terasa dekat, yang gelap akan terasa terang. Itu semua karena ada rasa cinta. Benar kata pepatah anak remaja zaman dulu, kalau cinta sudah melekat tai embe rasa. Berarti pernah ngadahar gitu. Maka oleh karenanya cinta kepada Nabi ini harus dipupuk dan dipertahankan. Cinta kepada wali, cinta kepada ulama, cinta kepada solehin, cinta ke ahli Quran, cinta ke ahli zikir, cinta ke ahli Allah. Anu ieu buah daripada cinta itu adalah bahagia dunia akhirat. Oleh karenanya jangan sampai salah kita dalam mencintai. Sekali lagi, jangan sampai salah mencintai saha. Lamun pamuda cinta kaparawan, buahna nikah, hasilna anak. Lamun urang umat cinta ka Nabi, buahna syafaat, hasilna satu pun tidak akan ada yang tersisa di neraka umat Rasul. Kalau dia meninggal dalam agama Rasul, setia dengan ajaran Rasul, ada cinta kepada Rasul, tidak ada satu pun umat Rasul yang tertinggal di neraka. Wabeh umat Rasul bakal ke sorga. Teu cukup ku amin kudu sholat. Karena sholat eta kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun. Sholat eta kewajiban nu teu meunang kurang diabaikeun. Pejabat sholat, petani sholat, ibu rumah tangga ge kudu daek. Bejakeun tak kaminantu sholat dia kitu, ulah ngengelek kotok bae. Aya nusok ngadu kotok aya. Pan ieu belah kiri bauna ieu. Nu tukang ngadu-ngadukeun kotok di akhirat bakal diadu-adukeun ku kotok. Manehna ampun-ampunan, ampun toh. Cakotok tidak ada ampun bagimu. Aing di dunia ku dia dikekelek, diadu-adukeun, isuk-isuk aing digurak ku dia, bau bacot dia. Iya mudah-mudahan kumuludan ducan sholat daek sholat nu ngadu kotok eureunnan ngadu kotok. Nah amin atuh. Bahkan judi kekinian slot aya, besok main slot aya, mana jelemana. Masya Allah, koreng panitia mulut gehne. Judi slot jauhkeun, judi online jauhkeun, pinjaman online jauhkeun. Sabab eta teh ngalabrak Allah hukumna. Riba haram, judi online jelas haram, pinjaman online riba jelas haram, madu kotok haram. Ibu-ibu ge sarua kudu ngaraksa diri, anak-anak kudu dijaga. Ya sebab kabeh geus teu bisa leupat di dunia maya. Budak jeung baturna main FF. Aya kabeh di dieu mah. Parawan TikTok aya. Jadi mana ini lain parawan. Tuh geus ku cahaya Kangjeng Rasul, ku agungna Kangjeng Rasul, urang minta ke Allah, ya Allah, pangraksakeun iman kami, pangraksakeun Islam kami ya Allah. Sakumaha dauhan Gusti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau sekali-kali mati kecuali membawa agama Islam. Ulah maut
kecuali urang mawa hiji kalimat la ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, Muhammadur kalimat nu eta ulah sampai coplok, ulah sampai lepas. Urang, anak urang, incu urang, keluarga urang, lamun kabeh maut nama wala ilaha illallah, kabeh bakal cicing di sorga. Amin ya robbal ya robbal. Sebab Kangjeng Nabi miftahul jannah la ilaha illallah, kunci na sorga teh la ilaha illallah. Halo halo tukang sound mana kang? Basna turun sakedika, bass turun, efek turun, treble naik, volume naik, sebab dia di imah can naik-naik. Kangjeng Nabi miftahul jannah la ilaha illallah, kunci sorga teh la ilaha illallah. Oh berarti lamun maut mau la ilaha illallah ke sorga ya, terus langsung ke sorga ulah waka langsung hayang dibuka pintu sorga. Nah sebab kunci nu bisa muka pantot teh miftahun lahul asnan, kunci nu aya huntuan. Sanajan bentukna bentuk kunci tidak ada geriginya, tidak ada geriginya, eueuh huntuan dikutak-kutak ke moal bisa muka pantotna, mun kuncina eueuh hun. Ari gitu huntuna naon? Huntuna teh amilus solihat, huntuna ngamal soleh. Maka di situ lagi innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Anu bakal ngeusi sorga firdaus, anu bakal ngeusi sorga teh nyata amanu jelema nu arariman wa amilus solihat, anu daek ngamal soleh. Karena eta iman jeung amal soleh minangka anak kunci jeung huntuna asupan aya huntuan cetrek muka. Etalah bedana panto jeung ibu-ibu. Lamun panto mah kuncina aya huntuan, ari ibu-ibu mah justru huntuna aya di jero. Budak repeh moal paham moal. Ari amal soleh anu mana? Salat. Salat teh tadi kewajiban untuk menang ditinggal? Ya.
lamun cenah kieu ji mamang mah ye awak muria cak dokter teu meunang kena cai tadi tes berobat ditanya ku dokter bapak punya gula aing mah tarigu ge aya waduh ditanya deh ku dokter bapak sakit apa atuh pugu dia dokter ongkoh nanya kana aing dia mah wah. Terus bapak sekarang yang kerasa sama bapak apa? Oh ya Hasim dah dia mati. Ini setelah diamati, dicermati hasil penemuan saya cak dokter, bapak tidak boleh kena air. Aing mah teu meunang kena cai ku dokter. Salat wajib bae? Wajib. Kumaha tuh? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Kenapa kamu cicing aja? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Hei anu teu meunang kena cai tayamum atawa halodo eueuh cai tayamum. Secara hisi secara fakta caina eueuh tayamum. Aya mah aya cai di lembur sabelah ngan lamun deuk ka eta cai deuk ngale eta cai aya hayawan buas tayamum bae. Aya mah aya cai halodoge dijual ngan eta cai saleterna cai mahal lamun meuli cai teu kabeli beas jiwa terancam tayamum. Atawa aya mah aya cai ngan urang boga cowok embe boga cowok kebo hayawan muhtarom ngelel be kausan mun cai pake wudu manehna bisa paeh kausan tayamum. Awa jeung sulit fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah engkau dengan apa? Sa'idan thayyiba ay turaban tahura. Make lebu anu suci anu lahu gubarun lebuna nu aya kekebulan aya beledugan gering ge wajib salat teu meunang kena cai tayam sakali deui nu benar alhamdulillah. Ngeunaheun ngaji jeung tukang ngaji mah nya Bu nya. Heuy. Assalamualaikum. Tayamum laju kudu ngaji bisik ieu nyaho ngaran teu nyaho rupa tayamum make lebu wayah tayamum lebu pake kekemu ngaji awas Bu ieu hebat amat ieu taneuh pakai alat bersuci. Apa yang menyebabkan dipilih oleh Allah diberikan keistimewaan oleh Allah eta si lebu teh bake alat untuk bersuci dikala tidak ada air secara fakta atau aya mah aya caingan urang gering. Ieu hebat amat kieu cenah kieu kokom aya teu haula atuh aya mah Aminah dengekeun nya ieu aya ini aya ulah atuh lah Yanti aya kabeh lengkapnya mon istrina saha hampura kiai Masya Allah. Eta nu mata taneuh lebu dibere ku Allah kamuliaan kieu asalna dikala Rasulullah akan dilahirkan eta taneuh bunga mun diekspresikan kieu meureun hei langit hei matahari hei bulan hei planet-planet yang ada di sana akan datang makhluk yang paling mulia akan dilahirkan Nabi akhir zaman anu kaluarna engke hirupna engke di luhureun tonggong kaula bakal dakwah di luhureun tonggong kaula bakal sujud di luhureun tonggong kaula dahar nginum di luhureun tonggong kaula kelamun maut bakal dikubur dipendem di beuteung kaula
kula bunga, kula senang sehingga eta bumi ngalebaran, tanahna nyuburan, tatangkalan jaradi hararejo baruahan ku bungahna menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Maka ku Allah diberi kemuliaan, dijadikan alat untuk bersuci ketika ada hal-hal anu dianggap udzur pusara sakit tu tanah ku Allah diberi mulia sabab bunga rek dilahirkeun Kanjeng Nabi atau komo urang umatna bunga bahagia gembira sukacita dengan hari kelahiran Nabi insyaallah pantas Syekh Nawawi nyebut ieu teh jalan takorup ngadegkeutkeun urang ka Gusti Allah. Halo. Ulah bosan muludannya. Masya Allah. Iya nu hadir teh mayoritas ibu-ibu. Bapak-bapaknya pada kemana ya? Ada di belakang. Ibu-ibu mah pantes be janu capek gimana nak nyebunya. Itu sanajan aya dana ge ibu-ibu mah moal jadi jojorong, moal jadi pasung, moal jadi papais, moal aya sangu. Bu tenaga ibu inilah yang akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Wai masak jeung mulut, nyieun kueh jeung mulut sampai kesang barabayan geus wajar Pak lamun papais rada asin. Dina kue pasung teh pasung, apal ka pasung? Es krim Banten eta. Nuanian batur mah eta dulur. Nyieun kue doang urang Banten. Lamun di Amerika disebut eta konelo. Atau eta bentukna akun. Barang digegel aya buukan panjang. Wajar nu nyieun ge ibu-ibu. Nu nyieun kue nu ngeuretan lauk, nu ngeuretan hayam, nu masak sangu, nu nyiapkeun dahar. Bapak-bapak mangan mere duit doang, nu masak mah ibu-ibu. Anjay. Masya Allah. Hebat Bu. Ngan tadi teh ulah mulut beres bubar. Paling ke isuk na ngobrol kieu, euy keur penting rame. Oh rame sih ya yang datang ka kieu. Kok muludan hasilna kieu? Sia mangan kieu doang, aing mah ngabusiat dia. Leuwih rosa kan. Ngan sekedar kieu doang sukses selesai. Bukan itu, tapi apakah peningkatan dalam kualitas iman dan takwa itu terwujud? Nu tadina teh salat rengse mulut daek salat berhasil. Nu tadina teh ngaji rengse mulut daek ngaji berhasil. Nu tadina pengajian di Al-Ikhlas ayeuna manehna ta kamari teh daek ngaji rengse mulut daek ngaji berhasil. Nu tadina teh salat beres muludan manehna salat muludana berhasil. Alhamdulillah. Bu karage kuari lo waje lemak nu embu ngaji ulah diturutan tanu kitu mata. Panurang dek salat wudu heula, wuduna make caina cai mutlak, ulah mustakmal ulah mutanajis. Laju rukun wudu aya sabaraha ge? Genep. Hiji niat, dua ngumbah banget, tilu ngumbah leungeun, saduana datang kana sikut, opat ngusap sirah saeutik, lima ngumbah suku, saduana datang ka mumuncanganana, genep tartib nu heula-heulakeun nu panderi-panderi. Oke. Di mana jana masang niat di jero? Awas, ulah di jero kamar mandi. Di jero hate, senajan di jero kamar mandi ge niatna mah di jero hate. Dasarna innamal a'malu binniyat, angin pasti nasahna sakabe amal eta kumake niat. Nanda niat ketika ngalawudu di mana masangkeun niat? Ketika cai antel ka beungeut. Awas ieu.
begitu cai tel kabanget di hate niat gaula ngala wudu ngilangkeun hadas leutik perdokerna teu meunang cai ti heula niat timberi teu meunang niat ti heula cai timberi kudu bareng cai kana beungeut di hate masang niat mah di jero hate lain dina lisan. Ari eta mah nawaitul wudu ali rabbil hadatsil asghari lillahi taala. Eta mah lapad niat, ngalapatkeun niat mah hukumna sunnah. Nu matak disunahkeun li'awwinal lisanul qalba supaya ku ngalapatkeun nawaitul wudu ieu bisa nulungan kana hate. Nyieun gampang masang niat di jero hate. Ih, kajian batur mah ngurusan caleg, ngurusan pilgub, orang mah urusan awak bae supaya daek ibadah ka Gusti Allah. Demokrasi geus aya waktuna, cak palurah tadi bener tah satuju jeung palurah ulah ribut gara-gara pilgub je urang mah tiba heula nyoblos sababaraha kali ge batur jadi bupati, batur jadi dewan, urang mah kieu-kieu bae. Betul. Datang manehna deuk nyalon geus jadi mah eueuh. Datang deui deuk nyalon atuh eta mah ngaranna bapa deui. Maka orang sebagai rakyat kita tidak anti demokrasi, kita punya suara yang bisa disumbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi ulah papasyaan gara-gara beda pilihan, tapi ulah sampai ngorbankeun diri urang gara-gara beda pilihan, tapi ulah sampai urang teh ngadukung popoharaan sampai poho ka pangeran. Pikiran awak urang niat ngala wudu niatna di jero hate ngalapatkeun niat hukumna sunnah wajibna mah di jero hate. Naon cenah nu ngaran niat? Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi, nejakana hiji perkara dibarengkeun jeung migaweanana. Lamun boga seja tapi teu bareng ngaranna azam. Ayeuna ibu tadi berangkat ka mana teh? Aing neuk muludan. Eta niat sebab bari deuk muludan bari leumpang ka tempat muludan. Oke. Talamun bapak-bapak tak boga kahayangna da azam ngaranna. Kieu ya bu ya, bo. Bapak-bapak boga azam. Dek nyandung azam eta mah ngaranna. Ieu mah keur nyaritakeun azam, ieu mah azam. Lamun niat mah kieu ya geus dandanan rapi make jas, tadi manehna make sarung anyar, make peci. Ka ieu urang niat neuk akad deui. Lempang manehna datang di hadapan Pak Penghulu. Daju aya walina dua saksi pas ta eta. Kuduna mah kitu kabeh ieu lalaki teh. Tenang saudara, tenang saudara. Sebab cak Quran hiji lalaki boga pamajikan eta meunang sampai 4. Satuju lalaki. Lalaki ulang ngahenen satuju. Satuju, ibu satuju, awewe satuju, ngidinan moal, ngidinan meureun, sabulan bae, saminggu, sapoe bae, setengah poe, geus asal cerot bae tuh. Kejem jasa. Kubangun cak salaki duit jeung dia ya 10 juta emasna 10 gram berarti sabulan ieu 40 juta 40 gram tak jeung dia tah ngan aing idinan nyandung idinan moal jadi duitnya cokot moal orang biada dong ya Allah. Hiji niat, dua ngumbah banget ngumbah piring di sana. Uyuhan Ustad ini hari rup boga jamaah model kieu Kiai. Aduh Masya Allah, gua nyaritakan rukun wudu hiji niat gua ngumbah piring tuh beres nih meren langsung ke bayang dapur meren hiji niat, dua ngumbah banget
batasan-batasan banget. Ya min mada binti sya'ri, ya orang jadi tak bulu kalong di luhur, ya di luhur sirah sampai ke hadapan gado lebar papentil celi kanan kiri tak, ya kudu kena kucai. Ih, lamun teu ngaji kumaha? Umbah leungeun saduana datang kana sikut leuwihan saeutik sunah tahjil. Kumaha lamun aya jelema leungeunna buntung sesana bae kumbah sampai sikut. Kumaha lamun buntungna cah pas lebas sikut atuh congos sikutna bae kumbah. Kumaha lamun buntungna di luhurun sikut naon nu dikumbah. Tapi sanajan kitu ge sunah bae tah sesana dikumbah supaya ulah sampai anggota nusok diwuduan sepi tina diwuduan ulah sampai katinggalun. Kumbah sunah lebah dia kudu nuhun ke Allah, urang mah sampurna kabeh alhamdulillah. Bo suku dua alhamdulillah, lengan dua alhamdulillah, gerakna normal Allahu Akbar, bisa sila, bisa emok, bisa ngajojor segala. Tuh ibu-ibu ngajalojor sukuna kajen ulah ditilep pula kajen gitu Pak. Bebas. Ieu teh kawasa jeung karunia Allah, Masya Allah. Mana jempol nara rusak deh. Lamun zarah ka Banten, ka Cikundul, bahkan ka Cirebon puntennya sok aya panjalma anu sukuna dua eueuh leungeunna eueuh dua. Pernah manggian teu? Talebah dinya urang kudu syukur ke Allah. Jadikan bahan renungan. Ieu jelema buntung dua leungeunna, buntung dua sukuna, tapi senyum bae kunaon ieu urang nu sampurna muarah bae. Sampai aya nu frustasi bunuh diri. Naudzubillah min. Aya jelema geus teu katampung masalah meureun ku otakna, alternatif jalan pintas bunuh diri. Ulah. Tapi kanasihatan kudu buntung. Bo. Aya nu deuk bunuh diri naik ka tangkal Ambon. Aing dek ngaloncat aing. Begitu dek ngaloncat dihandap nempo aya jelema leungeunna buntung saduana. Ieu nu buntung teh keur kieu bae joget. Keur kieu bae teh nu buntung joget. Eta cak nu dek bunuh diri. Astagfirullahalazim. Aing sakieu sampurnana deuk bunuh diri. Batur mah teu buntung ge joget bae. Horeng lain joget eta nu buntung. Tonggong na ateul gagaro hese. Coba, ini kumaha gagaro coba. Tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai jin dan manusia yang akan kau dustai. Diberi nikmat ijad tadina Allah ayana ayah, diberi nikmat imdad dirizkian ku Allah, diberi dahar ku Allah, diberi nginum ku Allah, diberi napas ku Allah. Tapi kunaon can ibadah baik ka Gusti salat geura lakonan meme salat ngaji heula kenanya rukun wudu. Hiji niat, dua ngumbah beungeut, tilu ngumbah leungeun, saduana datang ka sikutna, opat ngusap sirasa eutik, lima ngumbah suku, saduana datang ka mumuncanganana, genep tartib nu awal-awalkeun nu akhir-akhirkeun. Alhamdulillah. Beres ngalawudu urang nya ngarep ngulon, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika. Maca inna anzalnahu tilu kali eta tilu osok baca inna anzalnahu tas ngalawudu tilu kali beh jembar hate caang pikiran eling ka akhirat. Berjamaah salatna salaki kamu sholat, ibu jeung anak berjamaah
lamun ibu awewe menang ngimaman awewe tapi teu meunang imaman lalaki. Awewe mah kudu diimaman ku lalaki, nu jadi imam mah kudu lalaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lalaki pemimpin bagi awewe. Ibu-ibu sanajan pasehah fatihana salaki belajar fatihah di ibu, tetep pas praktek salat mah nu jadi imam salaki bae. Oke. Eta mantep tah salakina kamu sholat berjamaah. Waduh neng hujan kudu basuh imah geus berjamaah dirompok we atuh hayu geus wudu neng atos ti tadi ge neng mah tos wudu. Lajeng tos qobliyah atuh atos neng qobliyah tadi. Age atos nama. Komat neng komat. Komat pamajikanna masyaallah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Orang pembajigana orang Karawang gitu namanya. Bu eta salaki langsung angkat leungeun ngadoa bari ningalikeun wajah istrina cak salakina teh Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Eta nu bakal bahagia mah rumah tangga, lain pangkat lain pejabat, teu boga kaya anu memikat, insyaallah boga hate anu senang sabab aribadah ka Gusti Allah. Ih, lamun teu salat repot. Wari lamun aya kiai ngomong salat, aya sebagian dulu urang nu ngomong ge biasa kiai mah da tiap muludan, tiap rajabat, tiap riungan sholat be sholat. Sholat mah kumaha urang bae. Ieu mah pribadi urang, daek sholat teu daek atuh kumaha urang, nu meunang ganjaran urang, nu disiksa urang, dan urusanna jeung kiai. Aya teh nu kitu jelema. Huhahaha, suri, ngopi, ngerokok, ngebul hasupna mulak rokok bose. Pahit jajal ngarokok bose deket kotok, pingsan kotok. Manehna ngarokok deui, ngopi deui, dahar deui, salat manteu ulah tenang-tenang. Lain cak Haji Fudoli, Kangjeng Nabi nyaritakeun nu telok salat ya lamun sakaratul maut bakal dibere ku Allah haus anu teu aya papadana. Sebab haus ieu teh haus azab di Allah. Andaikan cai sadunya dihijikeun diasupkeun ka genggerong jelema anu sakarat kausan lantaran tilok salat keur hirupna marwa eta rasa hausna moal leungit-leungit moal. Tuh. Sedengkeun setan teh bolak-balik bae, setan mah mau cai. Cak setan teh heuy haus dianya. Haus. Dia mah ya aing ya akidia pae mah ulah Islam, pae mah ulah mau iman, dek Yahudi tan Nasrani boleh, ulah mau iman ulah mau Islam, hayang nginum hayang dibere ku aing cai ngan kaluar dia tina iman jeung Islam, disangka eta cai bakal bisa ngaleungitkeun aos, diinum kaluar tina iman jeung Islam, naudzubillah gara-gara telok salat. Naudzubillahi min. Begitu asup ke kuburan, nu tilok salat, nu ninggal salat, komodu nentang wajibna salat. Cak Kangjeng Rasul, apabila eta jelema nu tilok salat, keur hirup di dunyana tilok salat, ngalalorakeun kana salat, teu salat, asup ka jero kubur digencet ku bumi, rakatak. Ajur tulang igana, inting-intingan tulangna. Laju hade deui, geus hade digencet deui, ajur deui, hade deui, digencet deui, ajur deui, datang ka iraha, terus datang ka kiamat, satungtung can datang kiamat, moal eureun-eureun digencetan bumi, sabab keur di dunyana tilok.
Masih sanggupkah meninggalkan sholat dengan ancaman yang amat dahsyat? Geus salaki bejaan sholat ka sholat atuh sholat. Minantu sholat atuh sholat. Nyiar calon minantu ge nu daekeun. Awas neng parawan sing ade. Ulah nyiaran calon di medsos. Anu teu sholat maksudna. Ibu-ibu nu boga parawan mun datang bujang ka ibu rampok ibu taros. Di mana Jang? Bu abdi ti abdi ti Rumbut. Oh Rumbut, asli Rumbut. Abdi mah dinya lahir ngan ibu jeung abah mangumbara. Ai ibu maneh? Ibu urang kadu jurig. Ai abah urang kadu cekek. Ye uyuhan hirup dia. Laju aya naon di ka dieu? Abdi rek ameng ka anak ibu kasih neneng. Neneng mana ya? Ibu aya dua ya. Nu hiji ngaranna Helna, nu hiji ngaranna Tetna. Ieu neuk ka neneng Helna apa ka neneng Tetna? Gitu ibu aya neneng Tetna aya neneng Helna. Aya ibu mah. Neneng Tetna mah putih, neneng Helna mah rada hideung samet. Abi mah nekan neneng Helna tah, nekan neneng Helna, neneng Tetna diampi handik ku ibu ya. Jangnya. Ujang bener-bener mohon buat tuh. Sok sholat, insyaallah tara ditinggal. Pernah masantren sakedap ge ngalaman. Tah, lamun maneh bener-bener ke anak ibu ya katempona jeung anak ibu WA-an we kan? Mohon Bu. Eta nu fotona gambar nyekel bedil teh, mohon Bu. Ai sebenarnya naon dia mau bedil gitu? Bedil angin Bu. Jangan eta bedil angin, jeung nembak manuk Bu. Eta burung bedil palsunya, mohon Bu. Lanjut terus baik kan WA-nya. Beneran berarti? Beneran. Gera lamar anak ibu, gera tikah anak ibu. Ibu nak tersulit nyer minantu. Asal darek sholat ditikahkeun urusan rezeki Allah nu nanggung. Ye, ibu-ibu model kieu nu hebat mah ya. Aya eueuh potonganana. Jadi aya teh eueuh. Aya teh eueuh. Ieu mah lamun aya nu uli nu ditanya gawe di mana? Gawe di ari geus gawe mah terus ai can boga gawe malah mending babarayaan bae. Ibu mah kapok boga minantu nganggur. Baheula tetehna bintang kampung kembang desa dikawin ku lalaki nganggur. Harita mah kuritna sawo mateng ayeuna sawo buruk kulitna. Lalaki mau dikitu-kitu neng. Gawe teu maneh? Bu, moal ngauduk mun teu boga kalapa. Bu, moal wani datang ka dieu mun can siap sagala-galana. Berarti maneh boga gawe? Aya. Di mana maneh gawe? Di dinas peternakan. Oreng ngalasireum make gantar teh. Tukang kroto oreng mah teh. Lamun nu ditempo dunia siap-siap akan kecewa. Lamun nu ditempo harta siap-siap hirup bakal menderita. Karena rezeki takaranana geus masing-masing ti Gusti Allah dibikin ka sahabat nu digendaki ku Gusti Allah dengan takaran masing-masing. Sanajan rezeki Allah ibarat lautan, eta cai di laut loba. Ari nyiukna make canting mah menangna sa canting. Nyiukna make gayung menangna sa nyiukna make ember menangna sa ember. Sanajan rizki Allah ieu loba, urang diberi masing-masing ku Allah takranana. Lamun ibu nyiar minantu nu ditempo dundiana kecewa. Lamun nyiar minantu nu ditempo bandana bakal kecewa. Tempo ibadahna ceng kasep mohon Bu
lah atuh jaka bege meureun geus masing-masing aya pasangan anaknya mungkin meureun ieu calon minantu ibu calon salaki si Neng asal ari ibadah bae ibu mah geus sampekeun ka abah maneh ka ditu ka keluarga iraha bade ka dieu ibu mah gararampang hararampang komo anak ibu mah parawan aya nu daekeun mah teu meunang ditunda-tundanya balalager ka resep dadaek ibadah mohon Bu ieu ibu-ibu nu hebat model kos kieu amin ya robbal amin. Ibu Assalamualaikum. Halo. Emang boga minantu hayang nu kumaha? Eces dasar teh mah kieu jawabna. Lamun eta minantu boga duit tapi tilok salat kajen. Tuh kajen jangan. Aduh. Salakina make kongkorong hidung loba duit na kajeun tah eta awewe asli tah duit teh duit wae di otakna teuing aing mah salaki deuk pulang deuk teh nu penting salaki aing loba duit minantu tukang adu kotok los make kongkorong beuheung hidung los teu salat los nu penting loba jelas kan awewe aslina iya kan duit jelema kafir jelema munafik tapi insya Allah nu hadir di dieu mah kabeh keur heuheureyan ngomong duit ge hatena mah jelema iman ieu pasti Allah aya di hatena ibadah aya di hatena tinggal kurang dihirupkeun semangatna hayo gerak bejaan anak, incu, minantu, gerah ibadah Rasulullah, Nabi yang agung yang kita agungkan hari kelahirannya mengajak kita ibadah supaya bahagia di akhirat dunia mah sementara kabeh bakal ditinggalkan kabeh bakal maut nu maut moal balik deui coba urang di Cipicung nomorna dia ieu lembur akur kabeh ge nu baju koneng baju beureum baju coklat engke bakal berakhir dengan baju warna putih luhurna nyungcung luhurna baju nang meuli mahal awewe aya hikmat 2 juta leuwih edan ceng tuh anak mana ngomong edan tenang ceng keke abah dia nu edan eta mikiran baju emak bajuna 2,5 juta bajuna 1,5 juta bajuna 1 juta bajuna 500.000 begitu ajal datang maut eta baju nu mahal dipake temuan laju eta lanjang anu mahal kasur numpuk di bawah temuan laju lamari nunang meuli karak lunas ibu laju maut eta lamari di bawah temuan moal laju salaki ibu lamun ibu maut ti heula salaki ibu kawin deui tah moal kawin deui tah moal eta nu kitu batuk ngaranna hadir rahimahullah ibu lamun ibu maut ti heula salaki ibu kawin deui tah moal kawin deui tah moal ibu geus teu kudu ragu deui kami ge jawabanna geus nyaho matak ulah sok nanya kieu ka salaki ka lamun kula maut kakak kawin deui tah moal cak salakina ulah ngomong kitu ulah siang geus paeh ku ari geus hirukeun aing mikireun kawin deui ranjang anyar nang meuli ibu ngahutang-hutang ajan dek maot baju bagus nang meuli ibu dek maot salakina kawin deui bajuna pas dipake ku pamajikan anu anyar laju kasurna empuk eta salaki gugulingan di luhur kasur anu anyar ibu nyeri hate tante geus paeh ge nyeri hate keneh bae terbuat dari apa hatimu wahai pan geus paeh bina-bina ya teu boga duit nabung
Ieu cenah hayang meuli granit ya imah ameh tarariis ka beuli granit. Hayang adean dapur, ka adean dapur. Hayang masang kompor gas, hayang peser kulkas, ka peser kulkas. Hayang mesin cuci, ka peser mesin cuci. Hayang tempat tidur baru, ka peser. Ai kunaon blek be maot. Salaki kawin. Salaki kawin. Ya Allah, pamajikan anyar teu kudu meuli kompor. Teu kudu meuli mesin cuci. Laju kasurna empuk anyar, bajuna ge nu ibu tinggal rantung dipake ku manehna, make up dipake ku manehna, skincare dipake ku manehna, nu anyar teh nu anyar ya heuy, nu anyar. Eta ibu nyeri hate ta moal? Nyeri hate tanta? Astagfirullahaladzim. Geus nyungcung ge nyungcung. Iya mah berarti hirup nyeri hati paeh nyeri hatinya. Bingung hukumanana nu kieu. Selesai, Bu. Geus moal kapikiran salaki ai kawin deui jeung sahat, deuk balik deui tak kabogohna geus moal kapikiran. Nu jelas urang bakal berhadapan jeung dua malaikat munkar. Ditanya ku malaikat, suarana ngejeleget. Man rabbuka, saha pangeran maneh? Waman nabiyuka, saha nabi maneh? Ieu jawabanana bakal kajawab lamun eta jelema anu ditanyana sok salat. Sebab kabeh jawabanna aya di jero salat. Rukun salat nu 17, sebagian pendapat 14. Tergantung tumaninana dijikeun apa dipisahkeun ke jeung ruku jeung i'tidal. Pokona mah takbir pertama Allahu Akbar. Begitu ditanya di jero kuburan, siapa Tuhanmu? Lantaran sok salat Allah. Nabimu lantaran sok salat maca tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina. Apa kitabmu? Lantaran sok salat sok maca Quran yakni surat Fatihah. Bisa kajawab Quran kitabku. Mana kiblatmu? Lantaran sok salatnya hadap kana Ka'bah, Ka'bah kiblatku. Siapa saudara-saudaramu? Lantaran sok salat maca tahiyat assalamu alaina wa ala ibadillahis mukminin mukminat hamba Allah anu saroleh teh. Begitu semua bisa terjawab. Nu ngajawab teh amal, salat manehna bakal ngajawab. Cap malaikat naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Ya Allah, karasa keneh pengantin barunya. Ya Allah, huhahehe. Doang jelema teu manggi dahar 7 bulan teh nya. Nyah nyoh. Masya Allah, anak can ayah, karibet can boga, awak caget, pabeasan pinu, kue loba, mitoha bager, duit nang undangan loba, atuh geus naon deui atuh. Isuk-isuk, berang-berang, sore-sore, penting, senang. Es tibra, hudang-hudang jam 8 isuk. Ayang mah. Udah jam 8 ya. Sebentar sekali malam ini sayang. Sakedeung padahal mah perputaran jam sarua, tapi kunaon asa sakedeung? Sabab keur meunang kanikmatan. Gitu nu di kuburan ge lamun bisa jawab malaikat munkar nakir disarekeun di kuburan. Hudang teh kiamat. Begitu kiamat teh manehna karena kamari aing dikubur laju kiamat teh. Padahal geus ratusan tahun asa sakedeung sabab keur meunang kanikmatan. Beda jeung urang nu karolot. Penyakit aya kabeh. Kolesterol, gula, darah tinggi, encok, asam urat, asam lambung, asam kelek segala. Nyabunya hampura ya kamu manu kolot manya isa penting angel. Padahal mah perputaran jam sarua tapi terasa angel sabab loba penyakit nu dirasa.
Nih batuk bae tengah kucing. Taju itunya. Ye. Mana yang cair? Yang cairana. Dibawakeun cairana ku injuna panas teuing. Campuran cair tiis. Dicampuran tiis teuing. Dijak injuna tah dispenserna tah. Haram jadah dia. Nyaho ke perasaan aing. Gudang garam jaya. Ini belum. Jam beraya. Jam 2 mah, jam 2 penting. Angel amat. Aing geura beurang. Aing yuk berobat. Itu di mana? Nu di kuburan, nu teu salat digencet bumi, dibebung ku malaikat, ngajoak-joak manehna hayang geura kiamat. Gusti, geura kiamatkeun, angel amat ieu kiamat, teu kuat digencet teh awak, rapet teh hadir digencet teh, iraha kiamat ku angel-angel teuing. Gusti, geus kiamat bae kapuguhan ka sorga eta nu dipentak, ka neraka ge kajeun nu babatur. Matati ayeuna geura posisikeun posisi urang di kuburan. Geura beneran kuburan urang. Geura rapihan eusikna ku amal. Geura rapihan jerona ku taat. Geura caangan kuburan urang ku maca Quran. Sabab sahabat urang bakal maut. Ibu-ibu maut. Bapak-bapak maut. Pejabat maut. Binatang pae, kebo pae, sapi pae, embe pae, wabe bakal pae. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ay kullu fardin min afradil anfus. Nu bernapas kabeh bakal maut, ulah lalawora bakal maut. Geus matakan nu kolot mah ya emak-emak ya, ulah ngurusan beungeut bae. Sekolot emak-emak ya. Ma 50 60 kali tunggu lain wayah ngadangdanan banget, dangdanan hate. Oke? Pantes amat mun aya nini wajahna caang kuci wudu lain ku skincare. Kuarikeun di lembur urang budak-budak lembur gara raya matana make soplen ame doang orang Eropa biru. Soplennya neng. Soplen biru. Laju banget make skincare pos Korea. Ai mata Eropa ai banget Korea, ai bohong Afrika Negro. Ayah. Ma, geus kolot, ma. Moal mamanya. Cai wudu nu nyaangan wajah mak. Ya Allah, cakep amat, dimingkin kolot siap wajahna, ibadahna mantap. Ulah main ini beungeutna tutung. Pas ditanya, "Mah, kunaon eta beungeut tutung?" Aing tadi nempo alo aing, beungeutna herang. Ditanya ku aing cenah make skincare. Aya eta mah tutung, aing make fresh care. Salah deng mah. Atuh malah leket beungeut. Fresh care ieu munasabah. Atuh mah fresh care mah atuh panas meureun aing ganti kulit meureun. Lain wayah ngadangdanan beungeut dangdanan hate. Lain wayah ngadangdanan beungeut bersihan hate. Geura urang babalik ka Gusti Allah. Sabab urang bakal pulang ka Gusti Allah duka isuk duka sore urang bakal maut. Mending lamun cenah maut keur dina kaayaan bagus ya Allah, maka ngadoa urang, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Minta hayang husnul khotimah, hayang maut aya dina ridho Allah. Jalan-jalan tempuh muludan ge termasuk ke jalan nu urang kudu dipertahankeun, diwariskeun ka anak-anak urang. Bejakeun ka anak, nok geulis
nabi urang Nabi Muhammad, ibuna Siti Aminah, abahna Sayyid Abdullah, dilahirkeun di kota Mekah wangi Senin tahun Gajah, Masehi 571 Masehi. Nok gelis Nabi Muhammad mah dikandung ke ibunda Aminah, patuangan ibunda Aminah hepe bae kaya teu ngandung. Boleh kan nengok. Dede, jangan ribut ya. Iya. Nanti akunya kagok. Ya. Iya, duduk yang rapi deh ya. Ya, duduk yang rapi. Nah, begitu ya. Kamu mah perempuan duduknya harus rapi, rada mararingkem seketiknya. Jeung baraya ieu nya, jagul mentasa deng-dengen, Bu. Ipan karaka pendakianya, tapi di hate lantaran urang atuh dulur saiman atuh biasa bae. Ternyata punten dibuka ya. Ternyata ibu-ibu makolot kaulat ya jeung makolot ibu urang di kolot kabeh gitu, Bu. Oh. Insyaallah. Ibu-ibu hamil, mulai hamil kan mabok. Gitunya. Sok nembo pemajikan. Saya hamil gitunya. Kula mah demi Allah ya. Sebagai suami bersumpah demi Allah sanajan kula boga anak 3 can pernah hamil kula. Oh, aduh. Ih, serius teteh. Eta asal hamil nempo seuseun nempo kumbaheun nempo duit mah lejung ngagedean beteungnya horeng etanya kawasa Allah melar ya ditanya ya kabehan jawab ya awewe awewe heuy aya iya awewe lamun hamil nu gede naona calana ai beuteung mah geus pasti ulah ditanya tuh calana biasana make nomor 10 pas hamil mah 35 jipan ngawadahan eta pantang kadang-kadang menyepet sabelah calanana ngegedean pannya hamil yuk begitu lahir orokna calanana bagus kene dipakai deh halepna talian make karet. Ayo ngaku ngaku calanana talian make karet kan ulah sok dipoe di pagar musola awas lah jalana tas lahiran ngajeber di pagar musola malaikat balik deui teh jadi cak malaikat Batman insyaallah ibu eta ibunda Aminah mah biasa bae sampai cak bahasa anjeunna kieu ma sya'urtu anni qad hamaltu saya tidak tahu kalau saya sedang hamil sebab tak aya tanda-tanda laju dilahirkeun Kangjeng Nabi mah teu nyarakahkeun Masya Allah ya lalaki mikir ya nuk ngomong yang nyandung nyebunya ngarasakeun ngalahir urat-urat paragat sarap-sarap pararutus lalaki nenden benih pianakeun ku nafsu pamajikan nampak naku kewajiban pan gitu sabab cenah ya baris aya sok ngobrol kadang-kadang mah keur teu hararayangnya banyak laju salaki hayang mapan urang kudu bae cek ibu-ibunya gitu bunya aing inget cenah bisi doraka sebab keur waktu nikah dinasihatan cak kiai nok gelis ayeuna geus boga salaki ulah sok nolak hayang salaki sifatan rumah tangga teh sifatan cengkeh maksudna mun salaki ngaceng maneh pekeh kadang-kadang mah eta awewe keur teu hararayang lantaran bisi doraka salaki dilayanan kadang-kadang mah keur arieut kadang-kadang mah keur pararana salaki mah teu nyaho rieut teu nyaho panas hayang geus poporoseh bae bener Bu akur Bu
lah lajuna malah daripada doraka kami mentahara yang los ngajegang bae. Eta ibu-ibu ngomongna gitu. Ditenden taku salaki benih teh manehna mah keur hayang pamajikan mah keur embung. Pamajikan narima ngalayanan ku kewajiban salaki ku nafsu beres geus ngalepus bae ngarokok. Pamajikan mandek mandi para nastiri teu mandi aing teu ngareuna. Aduh salaki mah mandi dan mandi nyen kopi lah kopi bari nginum kopi tadi jeung ayeuna luar biasa. Ayeuna ngopi tadi nyusu. Pamajikan mah keur kana cai suku tiri teu mandi kumaha. Ayo pikir sampai ka dinya. Deg ngandeg nah bikin gede burak ngalahirkeun nyeri nyusuan dadara nyeri sampai borok sagala. Bener Bu? Paneta nu dasarna mah lain anak nu nyusu bapana. Di kunaon pamajikan tas lahiran anak mah kuru bapana lintuh. Atuh biar kabeh asina ku bapana. Salaki mah teu nyaho ngalahir nyeri teu nyaho ngurusan anak teu nyaho nyusuan anak. Hei bapak-bapak sakali deui sanajan tadi menang cenah nyandung tapi bagi jelema nu mampu nu bisa adil nu bisa merena pakas secara adil ieu pamajikan urang balager nanggung anak urang di rahimna ngandung anak urang di rahimna ngalahirkeun anak urang sakitu capena nyusuan anak urang ngurusan anak urang. Mereka adalah perempuan istimewa, mereka adalah perempuan, ibu kita perempuan. Oleh karenanya hei laki-laki jangan sekali-kali menyakiti perasaan perempuan. Hidup perempuan, hidup perempuan, hidup perempuan, hidup nyandung. Teu hidup lebah di nyaman. Bobo. Hei. Ibu nyeri ngalahir, nyeri ngandung, nyisi ti Aminah mantep. Laju eta dilahirkeun Kangjeng Nabi mah punten sanes dina palawangan nu biasa. Di mana? Di handapeun bujal, di luhureun kewanitaan, ayana di palih kiri. Begitu lahir, mahtun geus meunang nyundatan. Muka halan mata nanggeus make sifat maktu asyura puserna geus rapi. Subhanallah caang cahaya muncarnya angan jagat raya. Disinilah kita selaku umatnya yakin bahwa Nabi Muhammad Nabi kita Rasul kita manusia pilihan manusia istimewa dan dengan syafaatnya di yaumil kiamah kabeh umatna ditulungan asup ka jero surga. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Mudah-mudahan muludan ia ditampi ku Allah didugikan ke Rasulullah yang mudah-mudahan orang nu hadir ia muludan tesing jadi tiket untuk menggapai syafaat di poe kiamat. Sakitu nu kapihatur bilih takur tutur teu dipaham kalam nyunkeun dihampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.